hawa artina kuberehan jalma anu Islam pastinya jeung berehan lamun jalma Islam masih korek eta berarti can sampurna dina keimanan dan iman mah iman can sampurna da masih keneh naon mau ayeuna Islam teh ayeuna daek ibadah mah tapi Islam tapi tara daek ibadah paur lamun cek barudak mah sok diteruskeun ati Islam teh Islam naon eta maksudna KTP padahal mah lain Islam angkat kedul tara daek ibadah dan Islam KTP Islam mah Islam yang tara daek ibadah ngajamin kaislamanana teu kan Islam kitu sah cek sebagian keterangan nyata sah narima urang waris ngan teu ngajamin salamat dunya akhir lamun jalma anu tara daek ibadah hartina tara daek pasrah taat ka Gusti Allah teh eta teh teu ngajamin kasalamatan dirina dunya jeung akhirat salamat dunya cantak tu eta ke di akhirat sabab wala menang ganjaran tanpa urang migawe wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun